Kangjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina dek Arfah tah di dieu ngaliwatan naon Mina dek Arfah baheula mah Kangjeng Nabi kan ti Mina ka Arfah urang mah ti Arfah dek ka Mina ngaliwatan naon Musdalifah nanggi bangke embe Kangjeng Nabi wahai para sahabat itu naon bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ke bangke embe si Kangjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leula dunya batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia hina kajenjang nu hina eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mapan kontrak politik aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah wayahna bersiha ulah cinta dunia